Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib lahu ka Allah ta'ala barina mahaluhur Allah aidon deui. Naon sab'u sifatin 7 pirang-pirang sifat. Yuqalu anu dibahasakeun laha pikeun itu sab'u sifat naon sifatul ma'ani pirang-pirang sifat ma'ani. Wahia sareng ari itu sifat ma'ani eta al-qudratu sifat kudrot hartosna kawasa Allah. Wal iradatu sareng sifat iradat hartosna kersa Allah. Wal ilmu sareng sifat ilmu hartosna uninga Allah. Al muhitu anu ngaliputan itu ilmu bijami'il ma'lumati kana sakabeh pirang-pirang anu dikanyahokeun. Wal hayatu sareng sifat hayat hartosna hirup Allah. Wasam'u sareng sifat sama hartosna ngadangu Allah. Wal basaru sareng sifat basor hartosna ningali Allah. Wal kalamu sareng sifat kalam hartosna ngadawuh Allah. Al khaliyu anu kosong itu kalam anil hurufi tina pirang-pirang huruf. Wal aswati sareng tina pirang-pirang sora. Wa ghairiha sareng tina saliyana itu huruf jeung aswat. Mimma anu tetep tina perkara yujadu anu dipanggihan itu ma fi kalamil hawadisi dina omongan pirang-pirang anu alanyar. Wa yastahilu sareng mustahil alaihi ka Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al-adamu sifat adam hartosna eueuh Allah. Wal hudutsu sareng sifat huduts hartosna anyar Allah. Wal fana'u sareng sifat fana hartosna ruksak Allah. Wa mumathilatuhu jeung silih pantaranana Allah ta'ala bari nama haluhur Allah li syai'in kana hiji perkara min khalqihi anu tetep ti makhlukna Allah. Waftiqaruhu sareng narima mikabutuhna Allah ila dzatin kana zat au mujidin atawa mikabutuh ka anu ngayakeun atanapi anu nangtukeun. Wa alla yakuna sareng mustahil yen henteu kabuktian Allah wahidan eta anu sahiji fi dzatihi dina zatna Allah au sifatihi atawa dina pirang-pirang sifatna Allah au af'alihi atawa dina pirang-pirang padamelan Allah. Wa yastahilu sareng narima mustahil alaihi ka Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al-ajzu sifat ajzu hartosna apes Allah. Wa wujudu syai'in jeung ayana hiji perkara minal alami anu tetep tina alam bi ghairi iradatihi kalawan salianti pangersana Allah ta'ala bari nama haluhur Allah. Wal jahlu sareng sifat jahlu hartosna bodo Allah bisyai'in kana hiji perkara minal ma'lumati anu tetep tina pirang-pirang anu dikanyahokeun. Wal mautu sareng sifat maut wasomamu sareng sifat somam tadi maut wal mautu sareng sifat maut hartosna maut Allah. Wasomamu sareng sifat somam hartosna torek Allah. Wal umyu sareng sifat umyu hartosna lolong Allah. Wal bukmu sareng sifat bukmu hartosna pire Allah. Awujudu harfin atawa ayatna hiji huruf au sautin atawa ayatna sora fi kalamihi dina dawuhan Allah al-qadimi anu heubeul teu aya mimitina itu kalam. Wa yajuzu jeung wenang fi haqqihi di hakna Allah azza maha gagah Allah wa jalla sareng maha agung Allah naon fi'lu kulli mumkinin migawe kana sakabeh mungkin wa tarkuhu jeung tinggalna itu kulli mumkin. Wa yajibu sareng wajib lahu ka Allah ta'ala bari nama haluhur Allah ijmalan kalawan gemblenganana
Naon kullu kamalin sakabeh sifat kasampurnaan yaliku anu pantes itu kullu kamal bidzatihi dina datna Allah al-aliyati anu luhur itu dzati. Wa yastahilu sareng mustahil alaihi ka Allah naon jami'un naqaisi sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana itu mazkur kullihi tegasna sakabehna itu dzalik eta wujudu hadal alami ayatna ieu alam ala hadza syakli natepan ieu bentuk al badi'i anu aheng atanapi anu aneh itu hadza syakl. Wa yajibu sareng wajib lirrusuli ka pirang-pirang utusan alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Naon as-sidqu sifat sidik hartosna bener para rasul fi jami'i ma dina sakabehna perkara akhbaru anu parantos ngabejakeun itu rusul bihi kana itu umma walau bil mazhi jeung sanajan eta tetep kalawan guguyon wal amanatu sareng sifat amanah hartosna kapercaya para rasul wal fatonatu sareng sifat patona hartosna cerdas para rasul wa tabligu ma jeung nganepikeunana perkara umiru anu parantos diparentah itu rusul bitabligihi kana nganepikeunana itu ma lil khalqi ka makhluk wa yastahilu sareng mustahil alaihim ka itu rusul naon al kizbu sifat kizib hartosna bohong para rasul wal khiyanatu sareng sifat khianat hartosna cidra para rasul wal biladatu sareng sifat biladah hartosna bodoh para rasul wa kitmanu syai'in jeung nyumputkeunana perkara mimma anu tetep tina perkara umiru anu geus diparentahkeun itu rusul bitabligihi kana nganepikeunana itu emma wa yajuzu sareng wenang fi haqqihim di hakna rusul naon sifatul basyari pirang-pirang sifat kamanusiaan allati anu latan kusu anu henteu ngurangan bisa babiha kalawan sababna itu lati naon marotibuhum pirang-pirang martabatna itu rusul al aliyatu dikana marotibuhum al-aliyatu anu luhur kal akli sapertikeun barang tuang wasyurbi jeung ngaleueut wal marodi jeung teu damang wal wiqa'i sareng jima al halali anu halal itu wiqa wa yajma'u jeung ngumpulkeun makna hadhihi sifati kana makna ieu pirang-pirang sifat kulliha tegasna sakabehna itu hadhihi sifah naon qaulu la ilaha illallah ucapan lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cekap wallahu a'lam bissawab.